Kemana-mana dengan membawa budak we. Kemana-mana teh membawa budak meuli telesot atuh. Da dituna di imah budak teh pasea wae jeung anak kucing. Pikeun ka indungna atuh. Pan maot indungna teh. Da kunaon maotna? Aib. Buah-buah indungna jablay meureun ari aib mah. Teuing asuda ka aing ge ararateun. Ai budak mah pigeureun. Lain awewe goblok lalaki. Eta bukna ciga si Ayu Ting Ting. Meuni Di gelom goblok. teh ngacunging ge dewe teh bente teh. Da mikra atuh lain sorana. Tah sakitu ge cukup. Sarua keneh. Anak aing juga si Ayu Ting Ting. Bukna. Alah, aing teu kieu da kumaha maraban anak teh aing teh. Kumaha kudu nyatu. kumaha we carana atuh lah. Heeh. Udah kabawakeun ongko. Dina gaweul ka dina oge. Dina eta pergaulan. Apa? Naon? Ada kemana apa? Tong talete bubunyi ka kumaha aing we. Penting menjajan we budak mah. Ari emak kemana, Pak? Hah? Emak. Pan maot. Berat maot. Ngaletak satu. Maot teh naon? Maot teh dicana ku Allah. Maot teh. Jadi Allah pokoknya ka emak. Dia mah. Bukan Allah teh hansi. Abong bolon. Allah teh nu nyiptakeun urang, nu nyiptakeun indung maneh. Nyiptakeun oplet. Allah teh. Heeh. Jadi di sana ku Allah. Heeh. Urang ka Allah atuh juga. Naon? Urang nempong mah. Sia kumaha memangna Allah teh RW. Apa? Naon? Ujang ayang disunatan apa? Kayak boga duit. Nah, dari sunatan meling ku duit ku peso. Pan kudu dibayar nu nyunatanana. Atuh ku abah perutna. Lah, dipecus. Sunat teh. Apa jampena? Diajar atuh. Geus kolot kitu boleh ka pecus. Kambiling coba ini. Usahakeun anak majikan teh apa tong tina ladang haram apa. Tah. Budaya mah tinu halal atuh. Lain mun aya da loba nu halal teh. Nah salah wae penting ajeuna. Iya. Nu halal teh loba apa atuh dagang-dagang tutut dagang sama modal. Kabeca ge halal. Ngabeca naon teh. Yang mandar ngabega yang maraban anak teh ulah tinu kitu kena bisi jadi kulit jadi daging jadi sumsum jadi balung jadi bakal pangawasa. Ada kudu benar. Jadi getih ujang teh daging ujang teh ladang tina haram teh nyaha ka anak secara teu langsung eta teh diracun awa. Dinular teh. Wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni singdah kolot anu nyen kagorengan anak hincu anu bakal ungkak-ungkakan dina jurang katungarahan. Tapi benar teh budak Apa? Eli apa? Mana teh geus kolot. Doraka. Ka bapak teh ulah sampala. Aing teh tina nyaah, sia bisi teh nyatu. Nyaha oke kadang-kadang nyilakakeun abah ulah kajebak abah. Asa dikit jebakan kasihir abah teh. Tapi halus budak pisolekeun. Kasihir kumaha? Abah eta jiwaraga teh kasihir. Ka usah korot teh. Ingat, abah uli sama dengekeun
di Bapak Kiai. Kang Adang dah. Naon? Dongeng pinaon. Sinaon? Heeh. Cing kumaha dongeng ke Firaun teh. Pinaon jeung Nabi Musa. Bener. Pinaon teh ngondang dukun. Kodang dukun. Heeh. Muhun dijejet. Muhun heeh. Kan bae da pulang atuh pulang. Sabab teh kadatangan Nabi Musa. Eta tukang sihir teh anu dionan ku pinaon teh tuluy nyieun orai-orai. Orai-orai cing laleor. Jalamporkeun ka pinaon. Tuluy. Firaun bingung dah. Bari nyanyakel itu. Aduh. Mana ya wahyu di dinya. Hei Un. Tos kata tangga we. Nakun teh saha? Oh Firaun. Firaun. Apa di urang mah itu gerengan nyarupa jelema teh nenehna we lamun Udin-din. Lamun Asep-sep. Gitu. Lamun Heruru. Lamun Bapak ibu kalian mana saha Bapak? Awing. Ngaran aing teh. Nah, lamun ngaran awing sat. Ai, nah jauh. Nah, tina awing kana sat. Apa nama sama bangsat? Goblok. Betul itu. Orang jangan kolot. Tuluy kumaha teh dongeng teh? Iya. Wahyu sumpi ka Firaun. Firaun halungkeun itek maneh. Tuluy. Nabi Musa gitu Nabi Musa halungkeun itek maneh. Dialungkeun teh aya teh jadi orai gede. Itu teh. Nya. Tuluy. Tuluy eta orai-orai nu daratang teh anu meunang panyihir teh diakanan teh ku orai Firaun ku orai Nabi Musa teh. Abah lamun ngadengekeun dongeng eta ka mana pikiran? Pikiran aing nya kabaheula ka Nabi Musa jeung Firaun. Mantong mitos atuh sia teh. Eta teh ngalamun ngaranna. Lamun kumaha? Kada kudunya posisi na tempatna di mana. Jeung hareupeuna ka mana, pinaon kumaha rupana. Dengekeun ku sumdia. Ai kitu? Da dongeng nu bieu teh dongeng maneh. Naon? Eta jiwa maneh kasihir. Berbohong, berdegong, bertanggung, berjahat. Sok nyerap deleg la ilaha illallah. Disoleheun budak. Lamun ayeun eling ka Allah eta bohong, berdegong teh bakal kalag-leg da ku eta. Lamun dibikeun. Sanu rek mampu ka ayeuna abah. Dengekeun atuh ku sia teh kumaha teh. Oh, kasantuh. Kasantuh urang mah. Abah kasentuh. Lain anjing. Naon? Sia kasar kai. Asa katak pelakan. Abah hayang motor abah. Iya. Lain-lain. Umur 17 tahun. Kakara. Yang kudu bisa heula, tuluy kudu boga SIM. Boga duit di mana? Aing keur mah kieu nya tuh hese. Bora oke jeung beli motor. Buru-buru abah. Buru-buru pugu da motor teh kiripi. Tiga duit. Pak ngiri Pak. Coba ka kolot teh. Tiga buang muka. Sia teh. Abah buru abah. Nah, teh sia murucut ka tongong aing. Naon teh? Kita tadi aing hayang motor hayang ragam. Hayang modal budak teh meureun nya. Nah, atuh nyebut ngiridit goblok teh. Iya, beuteung kuing ngiridit, nyalingit goblok. Bawa modal, bawa kacai gitu.
Mau? bangga diri bangga dengan bibakran Beak, bebas. Itu bisa ngalengka. doana yang ngasih hasil poyo Mana we? Sing jaya apa aja nama? hayang kira buka rezeki Hayang boga milik. anak aing nu awewe cenah hayang jadi hostess Batur mah yang jadi paraha bayarna jadi hostess anu kate. Sudah mah. ada doana we Sok anu usaha. nyebarna PK Doh, iya gitu. kayaan di tempat jadi kasau kayaan anu tapa